Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Paslo nariyata sahiji pasal fi furudul wudu'i tina pirang-pirang parduna wudu. Wa huwa ari ngaran wudu eta bidomil wawi kalayan ngadomahkeun wawuna tina lapan wudu eta fil ashhuri tina qaul masyhur eta ismun hiji ngaran lil fi'li anu nuduhkeun kana padamelan. Wa huwa sareng ari didomahkeun ku wau eta al muradu anu dimaksad huna dina ieu bahasan. Wa bi fatil wawi sareng kalawan dipatahkeun wau latina lapad dudu teh ismun eta hiji ngaran lima pikeun cai yutawaddoa nu dianggo wudu naon bihi ieu cai wa yastamilu sareng ngawengku naon al awalu domah anu awal alal furudi kana pirang-pirang parduna wudu wa sunani sareng pasunahan wudu. Wa zakarul musannifu wa zakara sang pantos nutur sa al musannifu ke musannif pengarang ieu kitab al furudu kanu pirang-pirang parduna wudu fi qaulihi dina dawuhan musannif wa furudul wudu'i sareng ari pirang-pirang parduna wudu eta sitatu asya'a aya genep pirang-pirang perkara ahaduha salah sahijina tina parduna wudu ahaduha salah sahijina tina sitatu asya'a eta niatun niat wa haqiqatuha sareng ari hakikatna niat sar'an cek sara eta qasdu syai'i najana hiji perkara muqtaronan dibarengan dipilihi kalawan midambalna eta perkara. Fain taroha maka lamun mah kaselang ieu pagawean anhu tina itu qasdu syai'i sumia maka dingaranan eta taroha azman kana azam. Wa takunu sareng kabuktian naon aniatun niat inda ghusli dina nalika ngawasuh awali juz'in mimitina bagian minal wajhi tina wajah. Aya muqtarinatan tegasna mah dibarengan bizalikal juz'i kana itu juz la bi jamihi lain kalawan sadayana wajah wala bima sareng sanes kalawana perkara qablahu anu tetep dina samemehna ieu mumbah wajah wala bima sareng sanes tina perkara ba'dahu anu tetep dina saparentosna mumbah wajah. Fayanwi maka niat sa al mutawaddi ujal min wudu inda ghuslima dina nalika ngumbahna hiji perkara zukira anu ditutur ieu ma raf'a hadasin kana ngaleungitkeun hadas min ahdasihi tina pirang-pirang hadasna wajah. Awayan wi atawa niat si jalma istibahata muktakirin kana meunangna perkara nu ngabutuhkeun ilal wudu i kana wudu. Awayan wi atawa niat si man faradul wudu i kana parduna wudu awil wudu i atanapi kana wudu faqat hungkul. Awit taharata tanapi niat bebersih si jalma anil hadasi tina hadas. Fa ilam yakul maka lamun mah ieu jalma teu ngucap anil hadasi kana bahasa hadas lam yasiha maka teu sah eta abdasna. Wa idza nawa jeung di mana-mana niat maka na perkara yu'tabaru anu diitung-itung ieu ma min hadhihi niyati tina buktina pirang-pirang niat wa syaraka sareng ngumpulkeun si man mahu sartana ieu ma niata tanazufin kana niat bebersih aw tabarrudin atanapi niat ngalap tiis seger kana badan saha makasah. Wasani sareng ari kaduana eta
lu jami'il wajhi ngawasuh sadayana wajah. Wahaduhu sareng ari batasan wajah nauna natulan panjangna eta mah perkara baina antara mana bitis sya'ri rosi tumbuhna bulu rambut goliban cek golibna akhirul lahyaini sareng akhirna ieu ngumbah tula eta lahyaini nyaeta rahang eta nepi capek. Wahuma ari lahyaini eta al azamani dua tulang allazina anu yambutu alaihima anu tetep tina itu azama ini naon al asnan sufla waos anu handap ia jetamiu anu ngumpulkeun muqaddimuhuma kana hareup-hareupna ieu tulang bidakni tina gado wa muakhiruhuma sareng ari akhirna ieu lihyah eta fil uzuni nyata cepil. Wahaduhu sareng ari batasan wajah naonanna ardon lebarna ma baina perkara antara uzuna ini dua cepil. Wa iza kana jeung di mana bukti alal wajhi kana wajahna teh sya'run aya rambut khafifun anu ipis au kasifun atau anu kandel wajaba maka wajib naon isal ma ingantelkeun nya icai ilaihi kana itu rambut ma'al basyari sarta kulitna allati tahu anu tetep handapeun bulu rambut. Wa malihyatu rajuli sareng anapun ari janggot lalaki al kasifatu anu kandel bi alam yaro kalawan teu tiasa ningali saha al mukhatabu jalmi anu hareupeunana basyarataha kana ninggal kulitna eta janggot min hilaliha dina sela-selana eta jenggot payak maka cukup naon ghuslu dhahiriha musabna atau ngumbahna luarna ieu janggot simutawadi bihilafil khafifati bari berbeda janggotna jeung nu ipis. Wahya sareng ari janggot nu ipis eta mah perkara yaro nu ningali al mukhatab dihareupeunana basyarataha kana kulitna eta jenggot. Wajibu maka wajib naon islama ingantelkeun cai li basyaratiha kana kulitna eta jenggot wabihilafil yatim ratin sareng nyulayaan deui berbeda deui kana jenggot istri wahunsa atawa banci. Payajibu maka wajib naon isalul ma'i nepikeun ieu cai li basyari tihima kana kulit jenggotna ieu awewe sareng banci walau kasupan sareng sanajan kandel ieu jenggot awewe sareng banci. Wala buda sareng mesti ma'a ghusl wajhi sarta ngumbah wajah min ghusl juz'in tina ngumbahna bagian minarosi tina sirah waraqabati sareng punduk wa matah tadakni sareng perkara handapeun gado. Wasalisu sareng nu katilu ta ghusl yadaini ngumbah dua pandangan ila marfaqaini dugi ka dua sisi kuna. Failam yakun maka lamun teu kabuktian lahu ka eta mutawabdi mirfaqaini dua naon mirfaqani dua siku itu biro maka ngitung-ngitung eta mutawadi qadruhuma kana kira-kirana eta siku anu dua. Wayajibu sareng wajib naon ghuslu mangawasuh perkara alal yadaini anu tetep dina dua panangan min sya'ri tina bulu wasilatin sareng kutil wa asbu'i zaidatin sareng ramu-ramu anu panambah wa adzafira sareng ngumbah pirang-pirang kuku wayajibu sareng wajib naon izalatu mangalengitkeun perkara tahtaha handapeun kuku min wasakhi tina kokotorna ieu adfar yamna anu nyegah ieu kokotor usulal ma'i kana antelna cai. Warabi'u sareng kaopatna eta mah subak jerasi ngawasu sebagian tina sirah min zakari ti lalaki au unsa atau ti awewe au masubak disyarin atau ngumbahna sebagian tina sirah tina rambut fi hadirasi tina atasanana sirah
wala tata'ayanu sareng teu janten katangtuan naon al-yadu leungeun lil masi pikeun ngusap. Bal ya juju balik ta meunang ieu masu bi khirqatin kalawan lamak wa ghairiha atawa salehana lamak. Walau gosala lamun mah ngawasu si mutawadi ra'sahu kana mastakana badala masiha kana gagantina ngusap mastaka jaza maka meunang hukumna. Walau wadoa sareng lamun nyimpen si mutawadi yadahu kana leungeunna mablulatan anu baseuh ieu leungeun walam yuharrikha sareng teu dirobah-robah teu diubah-ubah si jalma kana ieu panangan pazaza maka wenang ngusap mastaka. Wal khamisu sareng kagenepna ta ghusl rijlaini ngawasuh panangan sampean ilal ka'baini dugi ka dua siku ilam yakun di mana teu kabuktian saha mutawadi labisan anu nganggo ieu mutawadi lil khufaini kana sapatu. Pain kana labisahuma maka lamun nganggo sapatu ieu mutawadi wajib maka wajib alaihi ka ieu mutawadi naon masul khufaini ngawasuh dua sapatu au ghuslul daini atawa ngawasuh dua sampean. Wajib jeung wajib ghuslu ngawasuna perkara ilaihi ma ngawasuh rijlain min sya'rin tina rambut wasilatin sareng kutil wa asbu'i zaidatin sareng rama-rama panabah kama sabako sapertos tusti payun pil yadaini tina martelakeun bab panangan. Wasadisu sareng kagenepna eta tartib fil wudu inalika wudu alama kana perkara ail wajhi tegasna kana arah-arahatan kana jalan alladzi dzakarnahu anu parantos nutur ki musannifhu kana itu tartib bi adil furudi dina ngitung-ngitungna farduna wudu atau dina urutan wudu. Falau nasya maka lamun mahilap si jalmi atartiba kana ngalaksanakeun tartib lam yakfi maka teu mencukupi teu nyukupan eta wudu. Walau gosala sareng lamun mangusap saha arbatun opat jalmi a'dha'ahu kana anggota wuduna mutawadi daf'atan widatan kana sakali ngangkatna atau ngusapna usapan anu sahiji bi iznihi kalayan izin mutawadi irtafa maka leungit naon hadas wajahna faqat hungkul. Barakallah, mudah-mudahan manfaat kanggo urang sadayana.